Aya ieu mun ieu mah dongeng teh heubeul tapi najan heubeul rek mah inget keneh harita ieu dongeng teh zaman zaman baheula kuningan ukur Kisah SD klasik mah kayaknya. heeh keur ngaji keur masih kena urang jangan raji geuning nya ieu geuningan da baheula mah geuningan ai jo jelema ngadongeng kitu ieu deui ieu deui bosan geuning-geuning teh. Mun ayeuna mah viral berenya. Gitu geuningan lagi kalah ngaji kalah waduh ngawangkong gitu ka dieu geuningan bong budak lah beda heueuh nya keindahan keur urang mah nya teh zaman-zaman baheula teh nya ayeuna mah ketika kita barudak teh geuning nararangkring sisi jalan nyangan wifi wifi Amun kudu disebutkeun mah mabar neuleuna teh urang mah baheula jalan ngariung tua gitu. ngobrol Aduh, geus moal manggih mikirin urang ceritanya. mata kurang nyeun we ieu mah nya dongengan model kieu teh ieu mah dongeng teh dongeng tukang martabak jeung tukang beca teh geuningan tah Urang cenah inget hiji waktu peuting-peuting si tukang beca teh budakna teh hayang martabak daya tekana martabak teh pisan beukina pokona mah teh favorit lah nya. pa cenah hayang martabak Favorit. nya urang meuli martabak nah martabak tukang beca teh nya kolot teh bapak-bapak teh nya manggih euy tukang martabak cenah ieu martabak ieu liah beli sabarahan cenah ieu martabak cek tukang beca teh nya 5.000 cenah wah mama teuing atuh cenah 5.000 we atuh cenah 5.000 cenah 1.000 cenah tah cenah make keju cenah make keju 5.000 cenah teu bisa nya atuh cenah bae atuh cenah eta teh cenah sok perulukan coklat tuh perulukan aku serangan cek tukang martabak teh gitu euy semua ada amak-amak gitu gara-gara Bahayang teh. udah atuh 15.000 tawar 5.000 Sanu Rido Ireum we. jadi dulu beda murah cerita di payu mata geladangan we nah cerita nama geladangan nah isuk tukang martabak balik di pasar rek balik geus balanya subuh nah tukang beca si tukang beca teh anu meuli martabak eta teh nu peuting nah cenah ku aing bales cenah cek tukang martabak teh tukang beca gitu dina hateuna teh sarua sia ku aing oge cenah dibales cenah gitu euy nah nyamperkeun si tukang martabak teh ke si tukang beca eta teh cenah aya ti dieu cenah ti kurang ka Ciseda sabaraha 15.000 cek tukang beca teh euy wah 15.000 5.000 atuh cek si tukang martabak eta teh nawar euy repeh we tukang beca teh kuat duitna ieu duitna kuat duitna teh pesakan naik si tukang martabak nah puse biasanya tak palabah di jalan teh pepengkolan tiang listrik eta mah euy tukang beca tegarkeun tah jebut kana tiang listrik Tukang becana marah gitu. atuh teh lain aya cek tukang martabak teh cenah man ieu mang nyaho mengko tiang listrik pengkolkeun atuh sia cenah 5.000 yang make mengkol apa Bu mah maju we bicara tong make mengkol. bubeulian teh balanjaan oge ka tungku ku beca teh namru cik atuh cenah mang atuh cenah hudangkeun becana hudangkeun sorangan entah euy tah kitu rada ge dongengnya Dibalas di dunia keneh. nya kanu usaha teh kanu keur dagang kanu usaha tong sok tawar leuwih tong saya nawar teh kaci nawar mah beunang bae gitu nya tapi tong sok lebihan gitu tah tak saudara kieu lah
babalesna teh. Kumaha telepon kitu. Aduh.